Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Harful hamzati ari ieu eta huruf hamzah. Ati bakal datang kuring babal jannati kana lawang surga. Yaumal kiamati dina poe kiamah. Pastaftihu tuluy mentamu ka kuring. Fayaqulu tuluy sasauran. Sa'al khajinu juru kunci surga. Maneta saha anta ari anjeun. Faqulu tuluy nyarita kuring. Muhammadun ari ieu eta Muhammad. Fayaqulu tuluy nyarios ieu si khajin. Bika umirtu alla abtaha li ahadin qablaka. Bika kusabab anjeun umirtu diparentah kuring. Alla abtaha kana yen ulah mukakeun kuring. Li ahadin pikeun hiji jalma qablaka anu tetep samemeh anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Ahmadu Imam Ahmad an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. I'ti kudu ngadatangkeun anjeun al-ma'rufa kana kahadean. Wajtanib sareng kudu ngajauhan anjeun al-mungkaro kana pamungkaran. Wangzur sareng kudu ningali anjeun makana perkara yu'jibu anu ngagetkeun ieu emak. Uzunaka kana ceuli anjeun. Ayakula kana yen ngomongkeun laka ka anjeun saha al-qaumu kaum. Iza kumta di mana-mana cicing anjeun min indihim disagigireun itu kaum. Fa'tihi tah kudu ngadatangkeun anjeun kana emak. Wangzur sareng kudu ningali anjeun. Allazi kana anu takrohu anu mikange wa anjeun kana itu emak. Takrohu anu mikange wa anjeun ayakula kana yen ngomongkeun laka ka anjeun saha al qaumu kaum. Iza kumta di mana-mana cicing anjeun min indihim disagigireun kaum. Pajatanibhu tah kudu ngajauhan anjeun kana itu emak. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha al jamaatu golongan. Afatul ilmi ari panca bahayana ilmu. Anisyanu eta poho. Waido'atuhu sareng ari noler-nolerkeun ilmu. Antu hadisa eta yen nyaritakeun anjeun bihi kana ilmu ghaira ahlihi kalian ahlina ilmu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Ibnu Abi Syaibah. Afatuddin ari panca bahaya agama. Salah satun eta 3. Faqihun fajirun tegesna hiji jalma ngarti anu lacut. Wa imamun jairun sareng pamimpin anu zalim. Wa mujtahidun jahilun sareng anu ijtihad jalma anu bodoh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Ad-Dailami Imam Dailami an Ibnu Abbas katampi ti Ibnu Abbas. Ayatul munafiki ari cirina jalma munafik. Salasun eta aya 3. Idza hadasa di mana-mana ngomongkeun ieu si munafik kadzaba tah bohong ieu munafik. Wa idza wa'ada sareng di mana-mana janji ieu si munafik akhlafa tah nyulayaan ieu munafik. Wa idza tu'mina sareng di mana-mana dititipan ieu munafik khana tah khianat ieu si munafik. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Syekhani Bukhari Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Ayatul izzi ari ayat anu mulya. Wa qulil hamdulillah eta ayat wa qulil hamdulillah. Wa qul sareng kudu ngucapkeun anjeun alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Allazi anu lam yattakhid teu nyiptakeun ladi waladan kana putra. Walam yakul sareng teu aya lahu eta tetep pikeun iladi saha syarikun anu ngarejengan fil mulki dina karajaan. Walam yakul sareng teu aya lahu pikeun ieu ladi
lahu eta tetep pikeun ieu ladi saha waliyun anu ngurus minadzulli tina kahinaan wa kabirhu sareng kudu ngagungkeun anjeun ka ladi atawa ka Allah takbiron kalawan ngagungkeun sanyana. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha al Imamu Ahmadu Imam Ahmad. Ibtagu kudu maradih anjeun arifata kana darajat anu luhur indallahi di di hadapan Allah tahlumu tah bageuran anjeun aman kajalma jahila anu bodo eta eman alaika ka anjeun wa tu'ti sareng mere anjeun man kajalma haromaka anu koret ieu si eman ka anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Adiyun Imam Adi an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Abghadul ibadi ari hamba anu dipikabenduna ilallahi mungguh Allah man eta jalma kana anu bukti naon saubahu pakaianana ieu si eman khairon eta leuwih hade min amalihi tinimang amalna ieu si eman antakuna tegasna yen bukti naon siabuhu pakaianana ieu si eman siabal ambiyai eta pirang-pirang pakaian para nabi wa amaluhu sareng ari amalna ieu si eman al jabbarina eta saperti jalma anu bardegong kabeh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sah ad-Dailami Imam Dailami an Aisyah katampi ti Siti Aisyah. Abligu kudu nganepikeun aranjeun hajataman kana pangabutuhna jalma la yastati'u anu henteu kawasa ieu eman iblaghu hajatihi kana nepikeun pangabutuhna ieu si eman paman mangka ari sing saha jalma ablagho eta anu nepikeun ieu eman sultanan ka bari anu kawasa hajataman kana pangabutuhna itu si eman la yastati'u anu henteu kawasa ieu si eman iblaghoha kana nepikeunana itu hajat sabbata tah bakal netepkeun saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala qodamaihi kana dua keuningna itu si eman ala sirati dina luhureun siratal mustaqim yaumal kiamati dina poe kiamah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha at-Tabrani Imam Tabrani an Abi Darda katampi ti Abi Darda. Ibna Adam hei anak Adam ati kudu taat anjeun rabbaka ka pangeran anjeun tu sama tah disebut anjeun akilan jadi jalma anu berakal wala ta'sihi sareng ulah maksiat anjeun ka Allah patu sama tah bakal disebut anjeun jahilan jadi jalma anu bodoh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Abu Nu'aim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah wallahu a'lamu bissawab.